Yang sare mah Uga bobo, abi teh uga bobo jadi. Brewok tapi imut anjir. Asa kumaha euy. asa gugah bobo wae. Henteu urang geus saminggu ieu leuwih meureun sare deui ngalong deui kitu. Penting teu bisa sare jam 10, jam 11 beurang karek bisa sare. Jadi mode Bruce Wayne deui. Geus Anjir, mode Bruce Wayne. nya Batman. Batman ya. Urang titisan Batman sebenarnya. Da aktif na tengah peuting atuh. Kalong. Nocturnal. Anjir nocturnal. Kala Iya ya. Suhu Aduh. sesepuh. Aduh. Senior ya teh, senior urang. Aduh. Senior di kampus. Senior di kampus, senior di komunitas bagi urang. Fresh Iya, bener. graduate urang euy. Teu anjing. Karek lulus fresh graduate. Mana teh kolot anjing. Bener kata sebenarnya sih di UPI 2000 2000 genap. 2000 genep. Kan. Tuh senior urang. Aing 2011. Mana sabaraha? Urang 2008. Bohong anjir. 2004. Anjing. 2004. 2008. Dengan brewok sih ya. Bener. Brewok. Brewok. Kan mana senior Pi? Ah, Sejarah UPI kumaha? anjir. Sejarah UPI. Heeh. Apa tuh mana? Sejarah UPI. Orang kan teknik ya. Ya. Teknik sebenarnya teknik sipil cerita nama. Tapi sebelum can aya ngaran unsur teknik sipil nah jadi pendidikan teknik bangunan. Oh. Si gedung teh masih gedung baru teh masih proses pembangunan tah si fakultas anyar. Jadi orang ngungsi nah teh apal nu siga barak naonnya pas pengkolan teh nya. Piku. Tah Fiku. Nah, orang kuliah di dinya. Aku lihat di awalnya di Piku heula. Orang teh di Fiku heula. Kita baris berbaris tuh. Apa Di tuh dinya milih teh. Piku teh naon sih? Naonnya Pi Jaya Kusuma disingkat jadi Piku. eta paranti tentaranya. Nya Paranti tentara. eta teh ieulah mes. Oh, mes. Oh, barak. Bener ge baraknya. Oh, mes tentara. Gua di jieu jeung tentara. Heeh, bener. Goblok saacan aya KDM we sih asupun ka barak. Kursina kursi ieu naon teh? Anu digeo apal nu dilipet aya mejana. Set di kitu tah. Kursina kursi nu kitu. Ting ayeuna nu masih kena kitu teh sih. Teuing aing geus teu kuliah. Pas maneh? Henteu nya. Bangkuna. Nu biasa. geus aya Oh, geus aya bener berarti ya. tapi teu bisa dilipet. Nya anu teu bisa dilipat. Oh. Jadi lamun misalkan non karena teh buru-buru cengkat teh ke bawah teh. Bener. Anjing. Ka bawah korsina. Nyangkut Kan euy. ieu kan jeung ruanganna kan leutik si ieu teh. Nya. Bararada kan kadang mun kerusuh hese. Ya bener nyangkut. Ugat-ugat kan. Ugat-ugat. Kan beuteung. Pokoknya gitulah jadi pas ke proses pembangunan lah pas kan eta hampir serentak untuk salah teh. Jadi Mereka kan teknik bangunan ngilu ngabangun teh. bangun. Oh ngilu. Bener. Teu. Pokoknya mas juga pesantren di ditu. Oh anjing juga santri. Juga santri Lirboyo. Di tengah bangun gilu. Gilu ngaduk kan. Aduh. Tapi berarti bannya bisa ngaduk. Ngaduk mah bisa. Itu maksudnya teh. Aduh kopi aing bisa. Anjir. Goblok. Ngaduk Nya semen. sok eta non temo kumaneh. Templokan ku kopi anjing. Ngaduk semen diajar aya workshop. Jadi tukang FPTK teh aya workshop lengkap. Teknik teh pokoknya teknik mesin si bangunan arsitek. Pokoknya orang ngajar ngaduk perbandingan semen, cai jeung adukan beton, masang keramik. Masang keramik tembok itu teh natna kudu ipis pisan. Oh bisa. Bisa baheula mah. Ayeuna Mah teuing. Angger kudu diajarkan Didi. Didi Kuli. Oh iya bener Didi Kuli. Didi Kuli itu sebenarnya sarjana. Sarjana teknik adok anjir. Jeung ngaprot. Mata kuliah ngaprot. Aya teh mata kuliah ngaprot. Oh itu ngaprotnya kitu nya. No. Urang diajar tah. Aya mata kuliahna naon sih teknik bangunan? Teknik bangunan kan baheula. Teknik bangunan. Pasti fisika, matematika. Aduh anjing. Aya nu kitu ilmu tanah. Naon deui nya? Teknik jalan raya. Oh teknik jalan raya. Iya. Jadi dibere lahan kosong gitu hutan terus kumaha carana dibere titik AB nyen jalur kumaha tah
pokoknya aya bukit, apakah bukit arek ditebang kayak Anjing, maksudnya dipangkas, dipapas. dipapas atau lamun aya legok teh naon nya atau arek diuruk gitu. Jadi berdasarkan si budgetna kumaha tah. Oh. Sama orang teu lulus sabaraha kali ngulang. 7 tahun kan mana? Anjing 7 tahun. Kemarin 7 tahun. 7 tahun orang. anjing. Aing ka komunitas teh sia masih kene Enggak. macan kampus. Aya kene di kampus memang. Urang asup ka komunitas 2012. 2012. Ke skripsi kan mana eta? Skripsi sesuai keresahan. Ya, Skripsi betul. teu lulus. Lulus tahun 2013. 13. Oh berarti orang asup mah geus lulus nya. Geus. 13. Ese mang. Urang pernah ningali si Lutfi di Gramedia tah. Gramedia mana ya? Gramedia eta harapan BIP. Heeh, Jigana mana keur neangan bahan-bahan skripsi meureun. bener. Aing kan baheula mah kan sosok Rangga anjing beuki Anjing. maca. Anjing tapi di nu komik lah ayo. Enggak kan di zaman awal stand up orang teu mampu meuli buku-buku stand up, tah Ya. urang datang ka Gramedia jeung maca eta. Oh. Dipieun keberes aing maca di Gramedia anjing. Bener. Ningali aya si Lutfi anjing si ieu aing teh si ketua goblok. Aing si capal ketua. barang ngaranna. Anjir si Anjing ketua. ngaranna si ieu teh. Si ketua. Gitu. Urang mah kadinya mah, Ente kan ketua Sacan si Ah. Sacan si Mang Sani. urang teh kadinya teh karak inget janjian jeung joki statistik. Goblok. Anjing make joki gini. Oke. Mati bisa statistik? Meh gancang mang. Meh gancang statistikna gitu. Statistiknya terapan mau paling pisan. Bener. Oh, terapan. Jadi orang nyebar angket, Mm-mm. set gitu. Geus nu ngolah eta. Oh. Orang langsung lanjut. Oh. Lieur eta ngolah eta. Tapi ayahnya khusus. Aya Orang mau joki khusus statistik gitu. aya statistik. Aya oge nu full, tapi Oh, full mah gitu. bisi kanyahoan teuing Iya, ke pas sidang blah-bloh gitu kan. Aing tadina skripsi rek make joki anjing. Joki naon? Joki kuda sih kan udah. Anjing joki kuda. Joki 3 in 1 anjing. Keseueuh. Joki skripsi tadina rek Ah. make joki. Namun pas tanyakeun hargana 5.000 anjing Korea. 5 juta? Oh, Wah, Anjing. mahal Urang mah masih kene 1 komaan we. Iya kan statistik nahung. Statistik unggul. tak orang terjadi kerjakeun sorangan. Soalnya orang ngasih ultimatum eta ku dosen. Bulan Agustus teh pokoknya geus beres sidang, pilihannya 2, arek lulus di Agustus atau lulus DO. Yang geus eta mah. Lulus DO kumaha? Ya maksudnya DO gitu. Mau DO paling pindah. Tapi lebar atuh mah. Iya, yang lebar. Dia Dia pindah tadi tuh ke STKIP. Ke pilihanna kan gitu mun teu ka STKIP ka Uninus. Oh. Mun jurusan orang ka Uninus. Karena di Uninus aya jurusan pendidikan khususna. Oh, teu dibere pilihan meureun mah urang bahasa eta. Nah, aya di sarua urang di Sensiana gitu. Sok bereskeun ayeuna mun teu mane lulus di Uninus. Anjing cain teh. Daftar deui teu. Ya daftar deui pas. Daftar deui jadi ijazah Uninus. Anjing hoream cenah. Duit mah geus we lapurnya. Nya. Duit Iya. semesteran. Nya. Iya. Main semesteran berapa seberapa? 7,5. 7,5 kan 750. 750. Aing 1.750.000. Hah? 1.750.000. Cuy mahal. Mana? Urang 800 karena di 2000 genep teh nepi 2007 Heeh. itu masih sakitu 600 atau 7,5. Heeh. Nah, di angkatan 2008 naik 800. Oh. 850 tah. Tah tidinya naik 2 tahun tidinya naik deui per 2 Oh. tahun. Hari tamah gitu. Orang bagian usaha 1.750.000. Lumayan, Bang. Orang mah 800. 805. Tuh anjir di bawah 1 juta KB. Nya baheula mah emang kitu bahasa Indonesia ge saya inget urang 2000 genep teh 600. 600. Naik ke 2008 jadi 800, naik 2010 jadi 1 juta sabaraha. Matakna lila Ayeuna. boleh. Oh, mata kelila dah. Heeh, Alma. murah. Sekali ieu ngilu outbound aing kabaya. Outbound. Aing kan malah jadi fasilitator Oh, outbound. iya. Oh. Dengan duit ke outbound. Nya orang ge pas akhir-akhir mayar sorangan we gitu. Heeh. Pas cek. Nah tuh lulus-lulus kalem we bayar sorangan. Eta anjing urangnya karena mayar sorangan jadi nasal Jadi se. Nya nyepelekeun. 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 Kalem we. Nyohonan tila pernah sabulan di jam mayar semesteran teh duit tabungan 150 anjing aing teh ka mana.
Job stand up baheula mah. Ya, Saeutik. ripuh. Oh, tuh 6 bulan sekali aja. Oh, iya. Leuheung maneh loba aya aing mah eueuh. Maneh mah aya aing mah eueuh. Iya bener. Dino aya job, ngejob we hungkul duitna mah eueuh. Charity. 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 Pernah orang kan gitu di STKS dago. Heeh, Urang si Bintang Emon harita tiluan dah. heeh. Si Anto mun teh salah. Iya bener. Ngejob tiluan mah gitu. Heeh. Ngejob. Lega mah ulana Heeh. halus. Nu nonton 5an meureun. Eueuh duitan. Zaman Sani. Zaman sana eta pas ieu pas Riung Tawa nu kahiji. Riung Tawa. Zaman Riung Tawa bener. Tanyakeun asupna kasih Sani. Maya bahasa kerja di ketua pernah nyoceng gitunya anjing. Henteu anjir. Waduk sih. Henteu lah. Henteu justru kan eta Si boga Tominya. Oh nya meureun eta tah. Tommy ngalewat. Tah matak ayeuna mah mang komunitas ayeuna mah Stand Up Indo Bandung. Naon? Aya transparansinya. Oh aya bulan laporan. ieu job teh asup ka saha, Mm-mm. duitna sabaraha, potongan ke komunitas teh sabaraha, Sabaraha. 4 bulan aya ieu. Rapi ayeuna mah euy. Rapi. Tapi kan orang nyisihkeun hasil eta teh handycam, teuing ka mana eta handycam? Oh, Anu bener, handycam. anjing, boga Handycam. Kapoho handycam. Oh, Ya teuing da baheula mah teu jelas mah inventarisasina Heeh. datana euy. Handycam di Aya sana. handycam. Baheula mah si lanang nu nyekel teh. Handycam. Jadi geus open mic kan jawab open mic direkam. Heeh. Langsung nonton di bobber di Ya, belakang bener. gitu kan, di review. Oh bener. Aya handycam. Jadi jangan uta apal, ieu naon teh ya podcast teman sekamar mah memang ngahadirkeunna tamu lain bintang tamu. tiba-tiba direk diuk. Jadi si Bang Lutfi teh salah satu mantan ketua lah di Waduh, Stand Up Indo Bandung. Me ketua kasabaraha? Kedua, Kahijina saha? Nita Celia. Iya. Oh, ti teh Nita teh ka maneh? Ka urang. Ti maneh Kak? Sani. Sani. Ka Mang Sani ya? Ti Mang Ah. Sani ka urang. Urang 2 kali. 2 periode apanya? 2 periode, udah baheula mah saperiode setahun kan? 2 periode, 2 tahun. Oh bener. Nah, baheula naon ngaranna teh urang ningali si Bang Lutfi teh cara open mic tapi nguruskeun wae open mic gitu. Daftar ngelis kan. Kerja urang oge mimiti asup daftar ka Bang Lutfi. Heeh. Open mic teh. Heeh. Aing di Twitter teh pas Stand Up Indo Bandung teh nanya teh da teh nyaho istilah teh gitu. Saya boleh buka open mic? Saya bulan boleh. Ya sok ke muka sorangan di imah. Merah me. Kan aing teh nyaho istilahna Eh. sugan teh nya open mic buka open mic aing teh ngilu open mic maksudna. Oh. Baheula mah orang pernah deg-degan Bang teuing nya. Ieu mana konfirmasi baheula kan cenah lamun misalkan aya nu nyokot job di luar komunitas teh bakal dicarekan ku senior. Oh. Eta bener teh karena orang pas menang job mimiti Heeh. stand up di soreang susulumputan. Pas urang mah henteu nepikeun otoriter mun kitu bahasana ya. Heeh. Henteu ah. Soalna aing ngadanguna kitu. Eta zaman saha? Teuing urang kan Mana can jadi ketua. acan urang eta awal-awal 2013 urang menang job pertama teh kan di eta di soreang dibayarna 25.000 bisi gitu anjing dicarekan. Terus saya potongan 20%. 25.000 potong 20%. 20%. Heeh 2.500. 5.000 berarti Lima ribu. potonganna. Jadi 20.000. Anjing heeh. 25.000 eta Bang aing. Anjir. Rekornya. Nah, rekor. Rekor terendah maksudnya. Rekor Nya nu terendah mah nu teu dibayar. Heeh. Urang pernah kan coba gering-gering mah. Eta mah ngejob ka Cicalengka naik kareta jeung si Anyun 2. Wah eta keur panas tiris euy. Maksakeun da geus jang dieu euy. Naik kereta ka Cicalengka. Tapi stasiun tengkep 3. Saha ditanya Dijemputna teh. Oh, ku sa motor Iya. Heeh, ku panitia teh sa motor tengkep 3. anjing. Ningali ruangan gedung serbaguna teh geuning kecamatan teh RW geuning gedung serbaguna RW. Wah, ieu macam saya bayaran ripuh cai. Yun, ieu heula euy cai teh kadeka baheula. Mending bayar heula cai teh bisi teh dibayar. Anjir, bayar heula. Karena kursina ke kursi plastik. Oh. Ya, serbaguna we kumaha di RW.
Mas stand up dirinya jeung si Anyun. Orang stand up di jeung si Anyun, dah bener tuh dibayar. Oh nya, kuduna dibayar sabaraha? Gope. Oh, GoPay. Tah kuduna mah fungsi si komunitas jeung si ketua teh ngajaga anu kitu. Oh nya. Nya maksudnya misalkan anu ngontek ka Mang Kamal ya. Oh, udah ke komunitas, kayak komunitas maksudnya diatur ruangan kari itu terus ngejemput, terus uangna apakah DP apa langsung hari H sebenarnya mah ngabantu mah kitu nya. Terus apa ya LO apa henteu gitu. Balik deui tadi ka Upi. Heeh. Mana basa keur di ospek kumaha kan mana jalemana culun nya, Bang. Wah, eta mah Bener. anjir culun. Itu bener. Jelema bageun. Oh ya, kupu-kupu lah nya istilahnya ya. Katingalina henteu nya sih yo jalemana baong teu gitu. Rebel. Rebel. Wah, eta mah karena orang tekniknya, orang sih gana mah 2006 teh angkatan terakhir ekstrim lah. Karena orang ngiluan ospek himpunan. Nu fakultas ataupun universitas mah masih tergolong aman lah. Naon teh amun kampus mah mun di UPI mah mimosa baheula. Ah bener mimosa. Ayeuna mah Bener. mokaku. Mokaku, zaman urang eta mokaku. Heeh, zaman urang mimosa. Bener mimosa. Kan mimosa kan? Bener mimosa. Kita kampus. Ah. Aya himpunan, ospek himpunan. Ah. Di luar. Kampus mah ngiluan oge. Kampus ngiluan, fakultas ngiluan. Tapi kan jurusan himpunan, orang ngiluan. Oh, aya tilunya. Aya tilu. Fakultas aya, himpunan aya. Nah, tapi himpunan mah sunah lah maksudnya. Tapi lamun teu ngiluan kan dikucilkan Ya, betul. komo teknik mah nya. Oh berarti mana ngiluan kabeh tah? Ngiluan. Di mana? Teuing mah eta teh di mananya? Pokoknya orang naik truk non Tentara. teh ya. Sacan turun ditutup panon. Punya Ditutup. anjing mana juga Dayan Aidit anjing juga rek dieksekusi. Ditutup eta pokoknya mah ditutup terus patuntun meureun meh teu apa atau aya kabur meureunnya. Pokoknya mah teh daerah mana gitu di patuntun gitu. Eta teh himpunan. Himpunan jurusan. eta. Mana Rada gitu oge? ekstrim. Henteu. Nya urang mah teu ngilu kampus. Di urang mah eueuh fakultas kan. Urang mah FPBS mah eueuh Oh, fakultasnya. eueuh fakultas, eueuh naon teh? Ospek fakultas. Ospek fakultas karena eueuh pengurusna. Oh. Jadi langsung jurusan. Jadi di kampus langsung ke Ah. jurusan. Nah, urang kampus mah teu ngilu. Karena urang mikirna naon da ngaeunan moal wawuh ieu gitu. Kan pasti digabungkeun kan jeung jurusan lain betul. kan. Rek naon aing wawuh jeung jurusan matematik. Apaan aing mah bahasa rek naon ngobrolkeun matematik ieu. Sugan anjing menang ka Bogor. Ya kan matematika ya soal bahasa, Mang. Iya sih. Soal cerita. Fisiknya gitu ya. Iya, jadi orang tinggal jurusan non kampus. Kampus. Ospek kampus orang tinggal dicet eta ku senior urang. Nya? Heeh. Wah, senioritas. Senior mah. tapi bahasa Indonesia oke. Ih, mana milu kan kita aya gini nu tim mimosa teh ayeuna di non teh di lapang teh gini, di gimnasium. Kan kita kan aya tuh kunjungan ke jurusan-jurusan. Tahu. Dicet teh pas kunjungan ke jurusan. "Mah kamu di mana? Ngilu ospek?" "Henteu, cing teh. Gugah bobo ieu." Koplok deui. Bobo anjir. Gugah bobo selalu gugah bobo. Mana mau ngilu ospek? Heeh. Moal urang mah sabar 3 poe mun teu salah. Nya 3 poe. Moal urang mah kewe ospek jurusan urang ngiluan, ospek kampus lah naon da. Bener 3 poe aing teu datang. Oh, mana rek ngilu tapi jurusan, mending jurusan we geus. Cek senior. Oh. Urang mah baheula karena asupna kelas karyawan. Jadi kelas karyawan urang mah. Oh. Aya 2011 ge. Oh, ayanya. Aya. aya 2011 kelas di 2008 jurusan urang aya kelas karyawan da urang asup kelas karyawan jadina ospek teh diwajibkeun ngan datang setengah poe gitu. Setengah poe. Heeh, ngan pengenalan hungkul dosen-dosen seberes itu mah balik we. Aing padahal geus nyiapkeun kan urang geus lumayan rada kolot 23 tahun. Ku aing cai teh lamun aya panitia ospek nu macem-macem anjing sia teh budak leutik anjing. Citak wae. Dioles tah anjing tarangna. Kan urang harereamna ngumpulkeun tugas-tugasna. Aduh, eta tah tugas-tugas tah. Ieu ream cai teh. Tugas-tugas Mau bener. duit teh. Udah ngaluarkeun duit pan. Kudu make pita jurusan bahasa Indonesia pitana warna naon. Ya. Terus mau dahareun nu aneh-aneh gini. Modal Anu make teka-teki tuh. ke SMA aing tah. Naon? Aya kan teka-tekina teh kudu mawa beras, oncom, daun pisang nu hargana 250.
Kan maksudna urasnya. Atawa leupeut. Ieu mah aya nu beneran moal beas. Oncom aja tau bisa leutik gitu. Kayak di itu dirakit. Nah naonan ngono kieu? Oh emang bukannya lain bodoh cek aing teh. Aya nu mau kursi goyang. Nah, bener tuh. Standar gitu nya. Bawa kursi goyang, orang bingung non kursi goyang. Efeknya kan ieu nya. Karton digulung. Digulung ada melengkung gitu kan. Itu make tulisan kursi goyang. Kursi goyang ditungkul. Kan senanon jarak radius sabaraha kilo teu meunang naik kendaraan kudu leumpah ke kampus. Benar. Inget keur di Unpas. Naon? Kan sieun saacan di Saacan tahu Oh gitu? lah. Di Unpas, Unpas Lengko. DO. Henteu, urang kan kabur katarima di UPI, jadi nu Unpas tadi terus ke. Oh gitu. Kan memang teu meunang aya jarak radius nih diantarkeun atau naik angkot radiusna kudu sakitu. Kan datang kita jam 6 isuk-isuk Ya. geus aya. Urang datang jam 10. Anjir. Tolong. Pakai angkot turun hareupeun kampus. Eta pelanggaranna geus sabaraha hiji. Anjir. Bener jeung turun aing. Wah itu kan kacirinya karena make kantong nu nuturkeun kantong ieu geuningan teh tarigu. Benar. Siga tote bag gitu kan. Siga tote bag kan. Asup tuh langsung diriung euy ku senior. Pakai baju hidung teh tatib. Oh nya Tindis lah atau naon. Komdis. Datang. Kamu dari mana? Aing ieu teh nih ngarang cerita. Ya maaf, saya telat karena harus bantu ibu dulu di pasar. Ibu kan jualan nasi kuning. Oh di pasar mana? Pasar Lembang. Terus ke sini juga saya nggak naik angkot. Apa? Kamu pakai apa ke sini? Naik otopet. Tolong. Jangan hukum. Lain ngakuna jualan di pasar Lembang. Pasar Lembang tapi naik angkot dihandap teh jam ledong. Kuduna mah ti luhur kan. Tapi Unpas ieu Lengkong. Oh, Unpas Lengkong sudah. Unpas Lengkong. Langsung dihukum mah. Dihukumna naon? Kamu kan aya Unpas Lengkong mah aya lapang di jero leutik. Lari kamu. Lari di sini kamu lari berapa? Sanggupnya berapa? 50. Anjir. Kok lari 50? Aing teh 50 geus. Actingnya. Kade mana ngomong 50 tiru keliling geus mapat. Ya oi kirain ge capek cai. Ya emang tolol anjing. Terus apangin ngudud urang. Parah. Emang teu meunang ngudud. Oh, pas ke Kan ospek mah teu meunang. Oh nya. Jadi urang lain saacan ospek mah. Keur ieu geuning non maksimal make baju bebas, datang terus maneh kudu bawa naon wae. Ya benar ya. Tah kan urang teh nyaho karena telat oge datang, tapi teh dihukum eta mah kan karena karek daratan. Terus urang kan sugan urang mah meunang udud di kantin. Ka kantin urang teh arudud nu lain teh urang ge udud. Udud. Timdis daratan ka keur laleumpang reka naon ruang himpunan. Nu lain di parareumah. Komdis. Urang teh ngadenge kieu we. Daratan. Enak ya ngerokok enak. Enak. Dicokot udud aing ku awewe inget saha nya teh saha. Cokot udud aing. Nih isep. Jadi sedot. Itu mah perintah. Eta mah perintah. Bari dicekelan gitu. Baru dicekel. Nih isep. Wah. Cokot teh ku aing teh kitu. Enak. Bikin ke senior nu ieu. Kamu sih mau bawa. Bikin ke senior nu pang seniorna lah. Geus kolot gitu, geus alumni. Pikeun. Batur mah di push up, di squat jam. Tah ieu Mang, cenah yuk. Kang, nih, tawaran ngerokok. Masuk udud. Masuk Kang, tapi di imah teh kenging. Can bebas. Anjir. Kopian yang mana? Kopi naon? Kopi hideung Kang. jadi ngudud we dua kali. Anu. Komdisna ge teu disiplin. Bener itu. Terus jangan langsung kata aing geus dibener. Tapi balang geus gondrong. Gondrong. Oh, pas eta geus Tapi gondrong. pas ospek dicukur. Oh, dicukur. Teu meunang gondrong kan ya? Teu meunang gondrong. Urang mah untung teu ngilu matak bebas urang mah. Karena kelas karyawan, Ya, karena karena kelas karyawan. Jangan urang kuliah ge poe
Jumat Sabtu. Oh. Urang di UPI disangka senior mah. Pokoknya Karena kan Gondrong, gondrong. langsung gondrong. Keur saacan ospek. Gondrong. Kan kelas heula mun di UPI mah. Iya benar. Kelas heula saminggu atau 2 minggu terus ospek kan. Mm. Nah, urang di kelasnya gondrong. Begitu rek ospek karek dicukur gitu. Tah saacan eta teh kan keur pengenalan himpunan naon itu urang geus ngudud gitu. Jeung aya kan urang suarawu saware senior-seniorna. Aya maba pada seangkatan jeung anjing. Kang. Duk. Padahal mah aja sekali teh ya ning. Sekali kena kagok. Aing mah basa keur pertama. Kelas pertama kan ngarokok heula di luar kan. Ngarokok terus kayak dosen nanyakeun. Ini mata kuliah apa? Nggak tahu, Pak. Belagu kamu. anjir. Masa kuliah nggak tahu kuliah apa? Naon ya anjing aing. Dosen eta. Aing mau papasahan ngomong gitu. Belagu kamu. Niat kuliah enggak? Ya Sugan. Aya ospek teknik biasanya keras, gede Oh keras. Dibanding kan jurusan di UPI, nu keras teh teknik, epok. Epoknya Nu benar. paling keras. Paling keras. Kumaha kerasna? Mana Fakultas. gaplok tuh? Wah, gaplok kurang. Nu di himpunan ya. Oh, Himpunan. Kan biasa kan, ini pos berapa gitu kan. Oh, berapa? Geus di Nu di tempat Di di hutan? Jepang, lah gitu. Pos berapa ini? PAB lah. Ya bener, Ya, PAB. PAB ngaranna. Pos berapa? Pos ini. Kurang diharap kan. Jadi ketua lah gitu, ketua rombongan. Si tukang, pos bayangan. Pos bayangan. Kan meren merasa terhina, meren seniornya. Oh, Oh, di pos bayangan digaplok. Plak. KB. KB. Padahal lain mana nyala tuh? Lain. Digaplok. Tapi aturana ulah nepikeun kaceuli. Oh, iya, daya teknik. Iya. Aya teknik sebetulnya. Namun kaceuli kan bahaya kan. Heeh. Gaplok ku senior. Urang digaplok. Pokoknya Bahasa Indonesia bola. Karena orang jenderal. general. Jenderal teh, jadi di orang aya lamun ospek, maneh nu paling loba hukuman, maneh diangkat jenderal saangkatan. Edan. Aing kan teu mawana naon Bang ospek, ngan mau jaket unggul. Jadi aing balik lomba maca puisi, isukanana PAB. Nah, Geus mah cek senior tinggi mah maneh mah lah ngilu we kudu mawana naon, moal. Aing mau jaket unggul jeung kantong geus ini teh ngilu ospek. Jadi ini mana? Ya teu mawa lah aing. Tah jadi urang jenderal karena paling loba hukuman. Karena loba melanggar. Karena loba melanggar. NPK jadi lamun di bahasa Indonesia baheula ente kesalahan hiji, make pita hiji. oh, Oh. Tah aing mah pita lagi teu mawa. Jadi aing mun menang hukuman dicoret. Beungeut. Geus pidol. Hidung we. Inu tuh aing. Kagaplok teh ku senior urang. Kagaplok anu ceuli. Kan lain urang digaplok ku senior KB. Jadi lain ku saurang, ku lobaan. Karena urang jenderal, habok aman we. Aya senior nu anu ceuli. Ngajengling atuh ya. Cenging. Goblok. Aing teh jenderal anjing. Aing turun ke cai di Caya. Manehna nyusul. Bener euy ngagaplok teh da aya carana, teu bisa mah ulah we. Terus saya tanya kumaha? Oh sorry. Mana mah mimiti asup pas jadi senior anjing. Aing mah langsung senior. Di kampus langsung senior. Di stand up langsung senior. Tapi anehna mun baheula mah digaplok-gaplok teu nyeri hate nya. Emang itu jadi hati? Teu nyeri hate. Maksudna teu ciga ayeuna kitu ngadu gitu ka Ngadu. kolot gitu. Iya. Merasa Ada mur urang lain mun ngadu mah. Dan urang mun ngadu ka kolot sing kudu maresan kangkung gitu. Kenyiksikan. Ribu. Ayo ku kangkung kudu nguruskeun mana di kangkung. Mas gede atuh mana teh. Apal gondrong mah digaplok. Atit. Oh, gitu. Aku nyari hati nih goblok. Kurang rencangan. Karena orang kan ngilu ospek pecinta alam heula jadi Oh geus apalahnya. atah lah istilahnya Anjir, digaplokan nya cana naon di pecinta alam mah digaploknya geus biasa baheula gitu nya. Misal aya leumpang. Urang keur ngopi senior gitu, manehna leumpang. Kek tadi kaplok. Teuing. Eta teh. Da sarapan mah gaplokan di pecinta alam mah baheula. Oh. Enggak poe pasti menang gaplok. Oh.
Anjing, untung aing teu ngalaman. Tah Jigana heula. urang mun urang bakal nyeri hate Oh, nyeri hate. di Gapto. Soalnya ada Karena sekolot anjing 23 Oh, iya, tahun. bener. Sekolot. Digaplok ku umur 18, anjing gelutan ku aing. Ya udah kan si senior orang eta poin di goblok bal anjing. Wani kitu nya karena manehna nu salah. Heeh. Kan hubunganna cenah kelas karyawan di Gaplok. Aing teh geus karyawan. Asli aing teh geus ngahasilkeun duit daripada maneh. Maneh mah mentakeun ti kolot. Heeh, anjing. Tapi pernah kurang carekan kelas reguler Heeh. gara-gara jadi himpunan teh nyeun acara, tah si kelas karyawan teh tara dilibatkan tapi dipentahan we duit Oh. gitu. Oh, Barangkali nyaho. ada naon ngaran teh partisipasinya. Partisipasi minta duit we ngomong aing gitukeun ngeluk sih aing. Padahal bapak-bapak unggul kan. Kelas karyawan Salah itu tuh. baturan aing umurna 35, anjing geus boga budak. Aing ngomong gitu tuh, pentahan duit we. Ya, punten ini mah barangkali sama ikut. Salah. Salah. Jurusan naon teh, Man? Pendidikan khusus. Tapi jeung PGTK bedanya? Beda. Saya tapi sagedung. Sagedung. Non FIP-nya. FIP, di FIP di tukang. PGTK, PGSD hanya Terus PKH. Adpen, Non Oh, FIP. nya administrasi pendidikan, jeung psikologi. Mun teknik non wae eta. teknik teknik bangunan, arsitek. Eta 2 unggul, kan 2006 mah. Pas 2007 28 aya sipil murni Oh. gitu. elektro mesin Elektro mesin, Iya. tapi unik nanti di Fakultas Teknik teh aya tata boga. Pokoknya Aya tata bener, boga. bener. Nya tata boga, Oh, tata iya. busana, aya kantin di dikelolaan Bener. tata boga. Oh. Urang karek apal mun di Aya. dinya tata boga. Aya. teknik itu Asupna teknik. Wah, Kan apal teknik mah masak-masak ya teknik bener. apal kan dinya kan awe hungkul. Heeh. Aya teknik mah laki Teknik kan mah laki gersang. hungkul, Wah. bener. Jadi itu Atuh mun ngaliwat ka kelasna seungit jiga ngaliwat ka tos layors. Nya tinu Oh. mak nya pasti seungit pisan. nya seungit bakery, pastry. Karena naon gitu. tinu oli. Nya kan manehna oli. Oh ya, tinu oli, Tinu mesin. Ngaliwat anjing kanu roti. kanu adon, kanu adon. Jauh. Dosen anu ngaco tuh di mana? Di urang aya. Aya sana mah dosen. Teuing jelemana teu ngarada halu teuing kumaha. Kan di telepon, "Pak, ngajar nggak hari ini?" Karena teu datang-datang kan. Ngajar, "Oh, enggak, Sunda Bapak lagi di Singapura." PT aya anjing di PGTK. Oh anjir. Heeh, goblok Singapura belah mana ieu? Singaparna. Keur hoream cek aing teh. Aya pas baralik baru, "Lah itu si Bapak asa." Anjing ngongkos Singapura cek aing teh. Urang mah dosen nu ieu Gus, nu sok aya geuning lamun mulai kelas teh perjanjian. Telatna rek sabaraha menit karek menang asup, lamun leuwih ti saab kitu Ya, teu menang asup. heeh. Killer dosen. Jadi baturan orang teu ngeunaheun lah gitu. Misal baturan orang telat perjanjian 10 menit, baturan orang telat 15 menit. "Mau kemana kamu?" "Keluar." Gitu toh. Teu ngeunaheun. Hiji waktu manehna telat. Ku aing. Pak, maaf, sudah lebih dari 10 menit, Pak. Terus Kan perjanjian sampai 10 menit. Ya terus gimana maunya? Ya kan sesuai perjanjian aja, Pak. Ya udah, kelasnya diganti kalau saya tidak boleh masuk. Jadi ganti jam. Gak adil atuh, Pak. Udah saya aja yang keluar, Pak. Keluar ya. anjing emang hayang we kan. Yang itu kan teu konsekuen maksud aing. Manehna perjanjian 10 menit teu meunang asup. Tapi manehna sorangan telat. Kan jadinya rugi gitu. Ya, Urang nu benar, rugi kan. Tapi orangnya pernah Nggak walkout adil. kayak gitu. Walkout. Seriusan? Pernah. Karena kan orang 5 tahun pertama mah iya non katanya beasiswa. Oh, beasiswa. Beasiswa tah si urang teh kaayaan keur PPL tapi masih kena aya kelas. PPL orang di Cicalengka kan Jauh. bingung jauh. Di PPL di Cicalengka teh marondok barudak teh di dinya. Tapi kudu ngejar kelas oge ya. Orang karek Datang ke aya non ngerti aya kabar lamun si UKT geus dibayar teh
geus 5 minggu setelah perkuliahan. Jadi karek bisa asup ka kelas, tah urang pas asup ka kelas teh kudu dicarekan. Tahu kemana cenah baru 5 minggu udah baru masuk cenah. Naon ngaranna teh, peraturannya itu kalau misalnya udah 3 minggu nggak minggu. hadir, udah nggak Nggak masuk akan ini. lulus. Oh, Ya, nggak akan ini bukan lulus. salah saya, curang tadi dijelasin dia. Ah, nggak tahu, saya nggak mau tahu. Kalau mau kamu ngomong dulu ke jurusan, minta surat ke jurusan, baru kesini lagi. Saya nggak mau nerima kamu. Ah, enggak, saya ke kantin anjing. Rudat kain. Bener lah ribut. Ke kantin ngopi. Teu lulus berarti mata kuliah eta. Ente ngulang. Baru aing pernah gitu. Tapi kalau mun ngulang kitu dosenna angger eta deui. Angger. Urang pernah gitu oge. Jadi manehna asup ka kelas, Heeh. tinggali urang diuk, gondrong kan. Heeh. Anda siapa? Anjir, ada siapa? Aya impostor ya. Anda siapa? Ke sini. Jadi manehna karek asup ningali urang meureun Heeh. karek ningali beungeut eta. Ke sini. Ya Pak, kamu siapa? Mahasiswa Pak, kamu jurusan kelas ini emang? Ya Pak, saya kelas ini. Kenapa saya baru lihat Anda? Saya baru masuk Pak. Tinggali absen siapa nama Anda? Wah ini kosongnya banyak. Terus gimana tuh Pak? Terserah Anda. Ini pasti nggak akan lulus kalau gini. Tapi terserah Anda mau masuk atau di luar. Keluar aja Pak kalau udah pasti nggak lulus. Oh, naonan Nah, ente. Semester ya. depan aja Pak ya. Dulu kalau bandung gitu aing teh. Urang saya tahu unggul hiji aya. Aing loba nu kitu. Mending kan dosen jika aya kurang inget kan ngaranna Pak Makmur Saadi. Sama bager, sama bener. Dosen naon eta? Bahasa Indonesia, Bahasa dosen maunya bahwa morfologi gitu. Jadi perjanjian 10 menit. Sok siapa yang perjanjian kalau lebih dari 10 menit tidak boleh masuk ya. Heeh. Ya Pak 10 menit, udah 10 menit si Bapak teh. Pak 15 aja 15 baru udah 10 menit aja. 15 Pak, oke 15. Jadi 15 menit sebelum bubar tidak boleh masuk. Jadi jajan bubar 15 menit. Beb, menang asup karunya Iya, isi iya. air mogok motornya di jalan. Heeh, bener. Asup we lagi asup diuk, geus keluar deui ge bae. Heeh. Menang gitu nya. Aya. Unik. Orang pernah diprotes ke dosen gara-gara kan hari hari kelas karyawan mah urang imahna teh jarauh aya nu di Cirebon, Oh. aya nu di Sukabumi. Jadi Oh, didugdag. jauh. Jauh dugdag. Kan kuliahna kan 2 poe, Jumat Sabtu hungkul. Isukana nginep di eta Nginep. Furkon. Henteu, eta mah urang, aing pernah. Bener, aya. Eta ku aing carita gitu. Jadi datang teh, jadi kan nyubuh di Sukabumi teh, Ya, betul. nyubuh. Terus pas datang ke kelas kan kelas asup jam 7, saya telat asupna, telat 15 teh 20 menit gitu. Terus dicarekan ke dosen. Kamu kalau misalkan non karena teh kalau misalkan telat kayak gini kasihan teman-teman yang lain jadi keganggu. Enggak apa saya enggak keganggu. Kemana tuh tebal gitu. Enggak apa enggak keganggu sok aja. Tapi tengalaman deui si bapana karena baru anjing karot Kalau hungkul. Bener. ya jeung kan karunya misalnya tadi di Sukabumi di mana jauh-jauh. Nya Telat 15 menit teu meunang asup kan. kurang bijaksana. Iya, Gitu. bener. Ini juga cahing juga pemakmur. Sacan 15 menit sacan bubar mah keun asup heula. Terus kumaha eta nu mondok? Mendok daaburkeun we pernah. Pernah. Jadi kan Tapi Alfuro geus geus gede nya. Geus geus. Urang ngalaman nu nya betul urang. Teu keneh urang hafal. ngerti keneh. Karena baheula kan urang mineng ka ieu ulin ka Curug Sigay anu di tukang. Oh iya bener. Ke SMA urang ngaliwatna ka UPI kan. Oh bener. SMP 28. Heeh. Nah, baheula teh kan ya itu baturan urang nu ti Cianjur, nu di Sukabumi. Kan nu di Sukabumi mah sarena mobil. Kan mau mobil sedan gitu lah, mobil lila duaan. Terus ngomong ke orang teh, rek ieu moal cenah. Rek neangan kosan yuk urang babarengan yuk cenah. Bae dipake nama ngan poe Jumat ka Sabtu we. Sesana mah sok bisa dipake ku maneh ka urang teh. Tah karena teu manggih nya geus teu tinggal mah sare heula di Alfurqon. Aing sebenarnya aya pilihan yang balik ya. Tapi teu ngeunah kan. Heeh, jeung jigana seru ieu jeung barudak kumpul. Ayo sare cai teh di Alfurqon, sare lah di Alfurqon. Di lantai 3na. Oh nya bener lah. Heeh. Gede pisan kan. Tiris. Lantai. Iya betul. Digugahkeun jam 3 aneh ku marbot.
maaf saya nggak boleh tidur di sini karena nanti kalau ketahuan DKM saya Bener teu menang sare. yang dimarahin. Jadi kudu seger Heeh. di Jam jam tilu. 3 Jam sore. jam dulu kedah ibak jadi kedah tahajud. Nya bener aing jam 3 mandi aing di Alfurqon. Kalian tahajud. Oke, pas ngejemput orang mandi di imah ge nah heur cai anjing. Teu kuat ku Tapi tiris tidak Alfurqon teh aya kompornya. mohon anya ibak we aduh. Gitu gandeng. Nah tuh ngomong, saya teh keur itikaf cenah gitu. Jadi seger aja setengah opat ulin ka eta ka FPTK ka handap. Nah, BTK. Ini kosong kieu dan naonan cek aing ini bari nungguan. Tah Jam himpunan bener. teh eta mun di urang mah. Himpunan teh ningali baturan urang senior urang gitu 2007 saya teh. Sarewa di Alfurqon karena teu boga kosan. Imah jauh orang mananya Cianjur apa Sukabumi. Nah, ku himpunan teh di Ampihan. Geus we daripada sare di Alfurqon mending sare Dari di himpunan. Sekre. Oh, di Sekre betul. Sare di himpunan jadi ngurus himpunan oge. Tuh jadi. Nah, urang Jadi marbot himpunan. Nah, jadi marbot himpunan. nah semester 2 karek urang ngekos di non nu tukang teh Sekeloa. Cilimus. Cilimus, kok Sekeloa? Di Cilimus. Heeh. Motor diparkirna di deket gimnas selalu. Gimnasium. Bahaya ya namanya di dieu. Bahaya ya Kenapa? nama. Loba nu leungit. Seriusan di UPI leungit motor. Nya, nu di gimnasium eta, nu di Oh. Cilimus. Heeh. Mun teh didinya nu di tukang mahapka. Maaf kan? Oh, mah apakah? Mahapka kan si markasna deket lapangan baseball. Ya, Ah. eta sugante di dinya. Onte nu ieu di parkiran motor hareupeun hareupeun gimnas. Lamun eta pinu kadinya. Simpen we di dinya. Ini tuh ka Cilimus kayak isu-isu kadinya non ngontrol oh aman gitu. Da baheula mah zaman urang, zaman ente oge, Heeh. motor menang kena asup. Oh nya di Henteu, urang fakultas. Parkir teh di Di fakultas. hareup. Di fakultas Di masing-masing. gedung masing-masing. Masing-masing. Aya mah geus tumun. Oh tuh menang. Aya mah di Terpusat. parkiran. Oh. 2000 Di tahun sabaraha eta? bentar 2013 jigana. 2017. Heeh, Ya. karena orang sampai semester 3 mah masih kena motor teh da hareupeun kelas. Nya. Di hadapan gedung. Di hadapan kelas aing motor kasuk kumaha. Goblok. Standar gitu. Teu kan beula kelas aing di gedung teh langsung asup kelas gitu, Oh, henteu kudu asup dari ka gedung, jadi langsung hareupeun kelas. Tingkat tinggal pernah Kan baheula mah rame isu parkir berbayar oge pernah. Oh pernah ya? Nya. Jadi UPI kudu mayar parkir teh. Tidak secure parking Di gitu. jam gitu. Oh. Ya, pernah. Kan diprotes baheula di demo. Dirusak. Terus ku aing salah seujeuh. Dirusak. oh nyawa si pelangna masih rusak we ini cain teh teu bisa dipakai. Urang lu demo eta baheula. Ieu non ngaran teh motor aing pernah dibawa ku satpam UPI Diangkut bisa. ngegebeg aing. Karena kan Kuncina. kuncina Ah. ngagantung. Oh. Jadi Pernah. pas orang nges beres 2 mata kuliah karek anjing cantik motor kunci motor mana? Pas karena anjing motor aing leungit. Geus rek leweh tah anjing Heeh. motor leungit. Bebeja ka satpam, "Ieu sana ku bapak sana diange goblok." Deg-degan aing. Eta teh geus dipake patroli. Heeh. Luhur. Da atusna nyimpen kuncina di mana wae sana bisa leungit jadi ku bapak we diange. Oh alhamdulillah cai itu untung teu leungit. Urang pernah kunci mah. DPT kan bawa ke BNI. Oh nya bener. Jauh, Tolol dasar. jauh. Di FPTK, di ieu, Oh nya bener. Pos di teh gerong dibawa ke BNI nya. BNI. Si satpam teh. Motor ungu leungit. Kulingan ternyata aya gitu. Urang pernah tinggalin kunci oge tapi kuncina hungkul nu diamankeun. Ditinggalin STNK. Sarua teu karek Kalau lima. kanan nah lain kunci nah unggul lu dibawa teh berjeng motorna nah. Oh nya bener kan Ya. bisanya dikunci, stang. Henteu eta mah karena dipake meuli udud Oh, Sekalian, sekali. sekalian. Tinggal kunci. bener. Manehna meureun aduh aing itu can boga udud daripada nyikre leumpang ieu bae motor nu ieu Oh, bener. Jika mah sigana itu kan lumayan eta sport jantung aing mah. bener. Ayeuna UPI teh urang terakhir kali itu teh panas mah euy. Nah panas. Tangkalna nya Karena di Raradan sigana teh. Raradan. Ini di Tuar, nya dituar. di Rarad kan. oh. Kan baheula mah dihareupeun karena di wae rimbun kan. Oh, bener. Ayeuna mah zaman urang dihareupeun karena dia teh jadi non teh tempat parkir. Hmm. Tah ayeuna mah jadi aya gedung naon UPI Convention Center jadi gitu. Hmm. Tapi teu kapake sia.
Can meureun. Tuh indah masih kada bedeng gitu. Can beres berarti Meureunna? pembangunanna. Terus Kan aya Iya we di parter we. eta Parter. Oh, urang mah itu mah favorit itu udah urang mah kuliahnya di parter Atuh. bener. Tapi ge bobo di dinya kan. Teu gaduh rencang. Aing mah jarang ka kelas ka parter mineng. Parter. Jadi di UPI teh aya kalau Taman. misalkan nge-search UPI pasti aya Gedung bangunan ikonik isola tah tukangan teh parter hareupeuna bereti. Emang seueuh nya parter. Parter Aya, aya, aya. tapi Sugan teh geus panas. oh. Jeung bareungit. Heeh. Mun baheula mah parter teh ngeunaheun rimbun tapi eueuh reungit. Terus aya balong lauk gitu ya. Isuk-isuk teh aing dahar roti jeung kopi tadi bari di alung-alung salauk isuk-isuk teh ini. Kuliah mah kuliah we batur. Naon Pemaraban lauk. Maraban lauk. Tapi pas zaman kuliah favorit non Tongkrongan. warteg atau Warteg. makan di mana ya? Bahasa eta mana? Warteg favorit. Eueuhnya itu we meureun nya Di ledeng aya saha di ledeng. wong ada nu. Aya cara ka warteg soalna jajan non ngarti meuli daharna di kantin kan bentuk kantin FIP, kantin anu deket Al-Furqon ya hareupeun Al-Furqon anu S2 Oh nya Oh, betul eta, nya nya. nya. kan anu di dinya geuning. Tukangan EPBS. Tukangan FBS. Nya. Lain. Tukangan non Nya, sekre sekre non PKM. tukangan PKM. Eta di Di dinya. dinya. Urang mah di Fakultas MIPA teh naonnya singkatna teh? Nya MIPA. MIPA, boleh aya nama istilah gedungna. Jika Jika, nama jika gedungna karena Jika. dibikin ku Oh, Jepang. Jepang. Oh. Jepang Indis. Jika, jadi di dinya aya jalan leutik Nya, ka pemukiman kayak Betul. siga hidden gem gitu. Oh, nya. Jadi dapurnya lobang. terus siga parasmanan gitu kan, Oh nya. nyarokot gitu. Asup gang Anu gang gangna gitu. deket ieu kan, deket anu ka stadion. Saat ka Beda. stadion. Oh beda. Pokoknya Aya mah deket anu pisan. hareupeun jika aya. Ya, di jika. Lamun nu hareupeun stadion ge aya. Oh. Nu sisieun kolam renang. Nya. Eta aya. Oh nya eta mah luhur teuing. Nah, Ya, eta teh di dinya anu paling anu lumayan terkenal teh bubur naon? gimnasium. Lain bubur gimnas disebutna bubur naon lah. Gimnastiar. Loba mah porsina mun isuk-isuk. Bubur di dinya terkenal eta mah. Oh nya. Loba porsina. Ngeunah. Nah, Mun zaman urang mah di ieu TK geuning. TK. TK UPI Heeh. di gigiran teh aya gedung anyar. Heeh. Gedung yang MIPA ya namanya dipake ku MIPA. Tadi dinya teh aya kantin. Di dinya aya ayam penyet terenak sedunia pendidikan. Deket UPINet. Emang Henteu. Upinet? FIP heeh, deket TK Isola nya, Resort. heeh. Isola Resort di dinya. Oh, eta. Oh, eta nya naon sih? BPU. BPU. BPU mah naon? Tah atuh belah dieu. Tah nu ngeunah mah BPU. Mun mau unggal poe Minggu, Heeh. Gerbang BPU nu di di gedung BPU. Heeh. Heeh, emang aya jualan. Lamun unggal Minggu, poe Minggu di dinya mah sok aya nu kawin. Oh nya bener. Nya bener anjing. Urang mah teu kuliah. Bener sok aya nu kawin. Nya bener. Barudak urang mah sadia batik. Oh. Sadia batik asup kan ieu Asuh. kawinan. Da sok kitu mah urang oke jeung barudak harita. Jadi di sekreteng saya batik. Jadi poe Minggu teh amannya ayo ah der. Anjing si itu jurusan ini. Maneh oge sarua gitu dahar. Udah kan. Eta mah Udah resikonya kajatan. hajatan di UPI. di kampus mah. Pernah sekali orang datang ke hajatan jadinya ngemsian Oh, nggak. si Odeng. Oh, si Odeng. Si Odeng kan babehna dosen Heeh. UPI, dosen pendidikan Manehna ge bahasa. UPI, Heeh, seni musik. seni musik. Bapana ieu naon sih? PAI, Pendidikan Agama Islam. Heeh. Nyata urang ngemsian ini anjing panggil can deui si Pak Udin. Si Pak Udin eta lumayan bodor teh. Aing ngadangu istilah menwa menceret wae teh si Oh. Pak Eta Udin. mah terkenal menwa teh mencret. Menceret wae Kan menwa teh nu benerna mah resimen mahasiswa. Ya bener. gitu. Nantinya menwa, nah menceret wae. Oh, si Pak Udin tah. Hejo-hejo kan. Hejo-hejo. 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 Pengen can mana ningali menwa dadegana gitu. Ah, Selama iya, urang di UPI. Loba. urang kuliah. Tara ningali urang. Wujudna Oh, gitu wujud. wujudna. Ah, iya, sok aya. Oh, Heeh.
Di luhur mah nggak di sampai. luhur. Di luhur deket-deket. Gimnas, tah Oh. biasana. Tah eta panglobana mun teu salah pas 2000 genep mah nya EPOK. Oh, nu Karena asup- kan cocoknya nya, fisikna pasti. gitu. Aya FPTK mah sebenarnya aya hiji dua. Mana pernah gelut jeung budak Epok? Henteu mah. Dipiku pernah sih. Oh nya pernah di Viku diserang pernah. Oh nya? Tapi orang balik we. Tapi dah emang si Bang Lut mah eueuh potongan Foto kan. gelut, Hmm. tawuran. Urang mah SMA oge yo tawuran gitu gue ya mending balik. Balik. Mae paling baung naon sih di kampus? Kampus naon ya? Bobogohan jeung asdos. Kaca aing mah kan banget awewe nu kieu nya nu kieu mah kan Anu asmara, anu bangunna kan Bobogohan jeung asdos nilainya A langsung. nya heula. Licik aja. licik. Licik asli. Eta semester sabaraha? Urang teh poe eta pertengahan lah. Pertengahan eta 2004. Edan anjing. Oh si Aslusnya 2004. 2004. Oh, iya. 2004. Ancan pernah nih gitu. Ada Aslusnya can aya nu oke sih. Kebetulan emang asdosna awewe, lain lalakinya. Ya. Eta hungkul Kan urang bongorna mah euy. ayeuna nya. Mun ayeuna ka lalaki lain. Anjir. Anjir. Teu euy, teu euy. Nah, paling baung eueuh mana? Eta ge pas zaman kuliah kan Asa eta mah Hit. teu baung kan. hits siga sober mananya sober. Sober. Iya. Terus di Ciwok teh amnesia. Nem- Lain. naon ya? Embassy. Embassy, Embassy. amnesia teh di mana nya? Amnes PP Amnes mah di situ. di mana? PVJ lain ya? PPJ mah di PPJ mah iya mention. Mention. Oh, mention. Anjir, Bener. station orang teka di itu euy. Nah, Anja- kebalikannya urang mah neangan duit. Benar, tuh pada dewa. Bener, neangan duit. Di. Ka Embas orang pernah. Dugem kan baheula mah kan kitunya dugem. Emang di UPI rame nu kada itu. Beneran. Kan baturan orang teh selain guru SLB, si eta teh jadi SPG oge. Wah. Sok diajak kan ku bos-bos juga bos Jarum Ya, gitu-gitu. Ayo cenah keur aya event Marlboro cenah. Bae aja orang datang. Ayo cenah bae. Mereka teh pernah nyobaan. Ayo dibawa ka ditu tah. Tapi orang mau dulur urang curang teh. Heuh sok aing mau 4 jelema ting 5 jelema. Ngabring. Kabur. Dulur kabeh teh. Heeh. Teh dulur nama kan sauran maksudna baturan ngiru-ngiru kabeh. Non GL Oh, gas list, gas gas list. list. Dibawa teh dicekok aing. Heeh. Dicekok ku minuman baturan aing nu lain non teh karena baturan orang wabuna ka urang hungkul jadi nu dibere urang hungkul nu lain teh dibere kan. Jadi kan joget-joget kepuguh. Hari ini tuh keluar semua dari rokok, aing sorangan tadi cekok nepikeun ka sare di parkiran Ciwok. Anjir, Heeh. Geus teu kuat, teu bisa balik. geus balik deuk. Nyawa-nyawa geus dihudangkeun teh geus aya di kamar baturan urang geus kevirus. Sebenarnya lama, sober can aya. Can Oh, aya can nya. aya nya. Keneh masih keneh di Daerah di- Amare. Amare. Ah. Amare bener Sobar mah jeung Bukares nya. Nya, Bukares. Pahareup-hareupan. 2010 hadir. Hadir. Betul. Tapi da UPI mah jigana teu kadinya Henteu. karena UPI mah edukatif dan religius gitu. Eta tuh da UPI Edon is my dream. eta kan semester sabaraha kudu aya naon sih ngaran teh tutorial. Tutorial. Nya bener Tutor. tutorial. Tutor kan ngajinya sebenarnya mah ngaji Ah. selama semester Semester. di Al-Furqon. Kon urang teu ngilu tapi. Itu aing teh ngilu. Kadang waktu libur kan. Soalnya weekend kan. Aya bukuna oge kan? Aya buku. Aya. Siga Ramadan we gitu Ya kan? gitu. Bener. Orang teh Karena ngilu. sok babaturan urang di kelas ya. Asal nama setengah-setengah. Setengah ditium, setengah henteu. Heeh. Semester hiji tah. Di semester 4 memang kabeh ditium. Tinggal hiji dua non teh. Karena jadi kabeh ditium mah kan si awewe ge ditarium baturan Ya. aing aing nyobaan ah. Nah, jadi ditarium kan terkenal lah gitu UPI mah ditarium. Ya ditariu. Pondasi tapi- kuat. Kemarin besok orang nyokot ijazah. Oh, yang buat ijazah. Kan asup ka fakultas ka Hmm. akademik kurang teh diuk we ngantri bari di jam 12 kan harus istirahat keneh. Heeh. Nah jam 12 teh saya sabaraha orang nu ngantri teh ingat zaman baheula mah urang lamun
deket jeung ruang dosen atau akademik teu wani macam-macam nya. Heeh. Ieu mah aing gigireun urang bobogohan, gigireun aing bobogohan. Cuek we nya. Cuek anjing make tiung terus naon teh rangkulan si Oh, awewena Kaleng-kaleng. si lalakina teh ngarangkul terus ngadeketkeun gitu. Ah. Leungeunna teh kahandap gitu ngusap-ngusap. Anjing sieun sange goblok anjing. Bacikok anjing. Bangsat. Oh, bacikok di UPI ya. Wanian kieu cek urang teh emang ini gedung fakultas ya fakna nya. Tapi kan maksud aing teh sia pendidikan ieu teh. Lain pakmi didinya. Jurusan mendidik meureun nya. Pendidikan Mana ya? Wah asli urang ge anjing digodeg ninggalina rek di ieu tadi kurang rek diheureyan. Non rek sosokan senior ulah aca. Jadi aneh kayak eta karak dicokot si ijazah setelah sabaraha 7 tahun. Anjir sabaraha. Kan si Gus memang Kuliah 7 tahun, Nah, eta. nyokot ijazah Ijazah 7 7 tahun setelah tahun. lulus. Anjir, Mun kuliah 5 tahun cokot jasana 5 tahun. Aya nu ngadayem ka urang, abi ge sami asna, 4 tahun lulus kuliah, 4 tahun oge nya tapi ijazahna. Emang gitu di UPI mah. Ngambil ijazah disesuaikan waktu kuliah. Nanti urang mah asana mah administrasi ka amun ijazah kitu teh ka BAK. BAK, BAUK, BAK. BAK, BAUK. Tuh. Eta mah pembayaran. Pembayarannya. Tapi urang asa nyokot di beda dieu. buka jeung BAK teh jeung administrasi oke. Nyokot asa urang nyokot. Kan nyokot jas alma mater ge kadi. Jasternya. Oh, urang mah teu ka akademik. Zaman urang mah Hmm. nyokot jaster. Kabeh non ngarti nyokot jang wisuda Ah. jadinya sarua. Mun BAK mah aya anjing si bapak nu peot-peot teh galak anjing. Aya di BAK. Pohoy. Oh nya legend ya. Oh, nu celong bener. Pohoy. Carekan. Sarua jika mana telat pas hari pertama telat kan kudu nyokot naon heula gitu ka BAK, orang ka BAK jam 10, kudu masuk jam 7. Kenapa kamu baru datang jam segini? Macet, Pak. Itu nu ti Cianjur sana. Bisa asli jam 7. Nah, manis. Anjing goblok. Can kena naon carekan. Nabi mau tuh Cianjur. Coba mau di Cianjur. Nabi mau tahu. On time sok. Sok banding-bandingkeun aneh. Nya Tapun kasih bapak itu sok anjing ngare apa? Ketus anjing. tapi resepnya maksudnya ngabring gitu ngarisian gitu di BAK, KRS, KRS. gitu kan, ngantri gitu. Enak masih kena gitu Itu tehnya. lah kan geus digital. Oh, Digital ya. Ieu naon teh? Siap. Siap Sino nu karena itu. Oh. Jadi ngesian teh secara online. Terus kan jadi papanggih jeung jurusan lain, fakultas lain. Wah, eta. Ningali nilai kan enak mah geus di Online ya. Online. Betul. Zaman orang oge masih geus lain online. Anu di non teh jurusan di gedung teh disadiakeun komputer geuning jang ningali. Upinet. Henteu di gedung teh Oh, di aya gedung. gitu. Jadi inget Jadi di EPBS teh aya komputer, orang bisa ngecek di dinya. Oh, nya. Secara online can bisa, tapi di dinya bisa. Oh, nya benar. Ya di jurusan orangnya aya. Jadi datana di nu komputer iya, eta. bener. Kan di kantor jurusan teh aya nu ngabantu-bantu. Umurna teh saumuran lah. TU. Karek lulus. Sugan aing teh bisa cincai karena anjing saumuran bisa beureun cincai. Heula UAS ting UTS. Si dosen teh nita si eta nu ngajaga. Ah, anjing si eta mah gampang. Nariron barudak teh. Dosen asup. Ada yang nyontek gak? Banyak bu. Anjing jangan teh goblok. Cepu. Jadi BL kabeh anjing. Anjir. Cepu anjing. Sugan aing bakal cincai can. Itu mementingkan karir atuh. Banyak bu. Anjing kaget goblok. Kadang orang mun kamari-kamari mah masih kene tangan UPI teh, ka parter ngarep we hungkul ngopi. Ininya. Tapi resep karena di parter atau di bareti teh banyak kenangan anjing di dinya teh. Urang mah. Iya benar. Pas saya aja ngawewe di dinya. Seriusan? Gigireun di solah heuh. Beda kunaon? Nya jeung ngabawa gua baheula. Eta mah era Di mana parter? di isola gigireun di isola. Jadi kan di isola aya gigireun gini, anu taman gigirna. Kan asalna di ieu non teh di non parter, asalnya di parter. Anjing loba jelema cain teh. Pindah. Ya aing butuh space yang diskusi. Anjir. Nyangan kabar itu anjing.
Ya pinuh oge, berarti itu kosong, asup ke berarti itu. Debat, emosi kan orang. Ngebandingkeun ieu jaket alma mater, kamu tuh nggak bisa dikasih tahu. Aya nu ngaliwat, anjing erat, bukan jadi kotor cek aing. Malu anjing. Malu. Untung tadi parter ngebantingkeun jasna kanu balong. Base, numbang. Kalian nyesel atuh. Berarti Ah. akhirnya si Isola dikenal nih. Baheula mah kan sempet rektor kan? Rektor. Oh, tuh masih kene rektor. Masih, Oh. rektor. Wah, eta ngeunaheun Mang di jero. Orang Nya jangan anjing pernah. pernah aja jero. Orang- tahu teh baheula di Solo pernah diayakeun pesta Indosiar. Asa pernah ngadengin bener. Nya gitu. Indosiar kan? Indosiar, Pesta pesta Indosiar, pentas sejuta aksi di Isola. di Solo. Oh, Di jerona atau si Isola jadi background gitu menanya? Background. Jadi background. Oh pernah nya? Siga bangunan heritage Di kan. jerona jadinya. teh Mang. Jadi orang naik ka luhur, ruang rektorna. Adem. Jadi tukang ningali pop kan tatangkalan nu di Bareti, lain bareti naon parter. Carter. Ka melong ka handap paciri sa Bandung. Oh nya bener. Nya bener Oh, Nya bener. view-na. Itu eta ngeunaheun Wah, juga. ngeunaheun eta ruang kerja. Urang kan pernah ka jero ka luhur. Anjay, mah di dieu aing. Oh, senang-senang rumah di Isola. Daerah teh kan sana mah villa. Villa, Iya, betul. Bener, villa. Zaman Belanda Zaman nama. Walanda. Villa Isola kan. Lu bukana Bareti. Baret itu ngaran jelema. Nah, nya emang. Emangnya matak dijadikan ngaran eta taman Bareti. Oh, Bareti. Baretona kan? Baretona. Baretona ngaran Bareti. Bareti. Orang Belanda eta. Lah kebayang si Isola baheula zaman villa di anu nawarkeun nya villa. Nyanter aja. Orang Belanda. Sia teh villana villa mewah eta mah. Kan sok dipake eta kan, dipake Prawet. Prewed oh nya. di Tapi- Isola mah. Entong lah. Kaciri pisan upi na teh. Mun lulus pemotoan dihareup, dihareup Isola. Nya bener fotoan. Anyar asup kan beda anak asup nya. Foto kelas jadinya hareup Upi, di Isola. Isola. Anu aya tah amun urang mah baheula jurusan bahasa Indonesia kan karena aya tugu gini. Heeh. Maca puisi teh di dinya naik, lain menonton kan teater teh. Nah, teater. Oh nu tugu nu eueuh patungan. Eta. Bener. Naik maca puisi. Amun di urang mah aya baheula ngaranna rujak seni Rujak seni. di jurusan. Jadi ospek teh di akhirna ya nu ngaranna rujak seni. Jadi tiap kelas menampilkan. Oh. Kadang di parter, kadang di gedung. Itu Urang dia tak PKM. PKM mah PKM bener. Ah, seru lah upi. Seru anjing zaman kuliah mah baheula. Kan geus lulus na we. Nya maneh lulus. Si itu lulus emang? Betul. Itu lulus? Seriusan? Serius ditinggalkeun. Di Mete semester? di sisa sabaraha semester deui. Ente orang loba kene mata kuliah. Hmm. Kudu diudag. Karena kalian tadi loba gelut jeung dosen, loba ditinggalkeun, loba sare. Jadi loba nu bolong. Oh. Plus semester 2 tah. Semester 2 mah tah asup kabeh. Eta karena Kok semester bisa? 2 nya. Heeh, karek semester 2. Semester 2 teh teu asup kabeh karena urang kan ngilu penangguhan can bisa maya. Oh nya. Nah, sugan urang mah kan urang geus daftar ngilu penangguhan. RPK teh. Begitu dibayar teh si datana teh teu asup. Jadi si dosen mah geus mere nilai, tapi teu asup ka. Iya. Oh. Jadi urang kudu ngurus-ngurus ka dosen, sedengkeun semester 2 teh MKDU hungkul. Kan Mata males. kuliah dasar umum. MKDU. Kudu ka Epok, Ya. kudu ka mana? Oh, Ka nyalin. mana? Kan lain jurusan, lain dosen jurusan. Ya benar. Ngurus-ngurus eta di pingpong kan capek. Oh bener. Kudu Ya, ngulang gitu. Ngurus-ngurus MKDU, capek. Seru orang kayak MKDU anu itu MKDU mah lulus kabeh eta nu teu lulus mah geus mulai penjurusan. Sementara lain salah aing gitu. Jadi malas Nah. aing. Orang teh MKDU paling ingat perkembangan peserta didik. Bayangin. Perkembangan peserta didik PPD. Teknik bangunan yang belajar perkembangan peserta didik. Ya kan eta. Ya jangan pendidikan. aja pendidikan. Mana nondik? Pendidikan. Pendidikan. Ya pasti aya lah. Nya. Ijazah jeung akta opat ya kan. Baheula aya nya. mah teu. Oh henteu enak. Teu aya nu. Hiji-hiji itu. Kanu lihat tapi sing bareres. Eta pesan ti Uwa mah. Ulah juga ulah jajan.
Berarti di Senap Ino Bandung nu kuliah teu beres loba benernya. Sawa. Si Gilbas, Si Gilbas. si Kamal. Pandi Bakri. Pani Bakri mah lu Lulus. Oh lulusnya. lulus D3 di KIA. KIA. LP3I. LPKIA. Oh, LPKIA. KIA. Sana eueuh. Ya we nya. Kan kuliahna 7 tahun. Rata-ratanya Si G 7 tahun, si Boris 7 7 tahun. tahun. Orang 7 Mana tahun. 7 7 tahun. Kalau mana gitu. Aing kan 7 tahun gara-gara jadi ketua anjing. Oh sanggeus si Mang Sani. Sampai Heeh, Sandi sampai Bang Sani. Gusman. Oh. Ditunjuk pan. Si Uus maksa-maksa geus manis. Urang mah eueus nya harita keur pemilihan. Allah. Nu naon ngaranna teh calon teh Fandi Bakri, Gusman Sige. urang ngajeng si Irfan, terus si Uus teh ngomong, "Emang mana daek dipimpin ku Fandi Bakri?" Goblok cak teh. Uus. Jadi we aing Si era Mang Sani mah ya si Ucan ya. Ucan Mas. aya masih kene. Oh, benar. Jadi keuangan. Bendahara. Geus Oh iya. Naon ngaranna teh? Info heula Oh nya. Jadi si teman sekamar teh rek aya event. Betul. Event mana nya? Ngaranna Kilas Tawa Festival. Tanggal 30 November 2025 aya podcast live dari teman sekamar dan perform stand up dari Ahmed, Maki dan Eman. Venue-nya di The Majestic, harga tiket 100.000. Infona bisa ditinggali di Instagram @kilastawa.fest. Ka @kilastawa.fest. Kamari ge kurang di storykeun. Heeh, Nah. bener. Jadi ka barudak para penghuni euy. Nah, para penghuni silakan untuk merapat di The Majestic. Urang Majestic. ngariung. Braganya, Braga. Betul. Keset mah kieu kieu dibawa. Itu anjing manya setna manya aing kudu diuk dihandap deui gitu. Cangkeng mah Sampai cangkeng. ngeri ya. So maneh? Naon? Heeh, show. Tregen 28 November di Instagram urang. Follow we nya. Naon? Geus nya Geus ah. Guys.